si api untuk tukang rebab nu mau teh cu. Oh eta mah api anak atuh nak banget Otik muta amarahnya cu. apa dia gitu ngarebab di anak tereng nah wah zaman ngadan kalau pakuan nuka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna dikunangan mupus di asma warisan nyukruk kalur cacantran Siliwangi pupuk kurma Itu kakang seunya. Juru bakti perjuangan Lamang kejayaan Siliwangi berpananggekan dah sejak kalayong hari kan aku jadi poken Yogi gising kelin Kiwari geus kumaha putra tipa jajaran anyar wawangina tambah mencar budak jagat raya Sumedang aku kukutur sabar tindakan ingkar Siliwangi ginanjar kapatyo Op. Lain megat karena kenikmatan adedi. Saya kira-kira tidak ridho menggeus jalan rempe nah udah kejeng terido Asyaku kabina-bina teuing sanungtun Raja Wisuna teh. Lain wangsit Siliwangi yang mah wangsit Sililedek. borok maksud kita capek Eta teh bahasa Sunda wangsit Siliwangi. ayo wangsit Cek bahasa Arab mah teh alhamdulillah. oh eta teh Sadayana puji gerasyo. Da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh. nya memang Pujieun saling pajukeun, saling hormat hirup teh. Eta-eta keneh barangna mah. benar Pikir ku sia. Ta eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. usara ciri puji Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Ku Rahman Rahimna, ku Las Asihna. Nah, sia teh nya ada kudu kitu orang Sunda
Sunda. barang nama eta-eta kene ngan bahasa nu beda tas sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, ada teu kapangaruhan kudu bahas. Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barangna mah. Kan beda sebutan mu. Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. Agar ku bibir. Anggar we amis. Nya, Benar. ngan bahasa nu beda-beda. Bahasa wungkul beda. Da ilmiah ti ditu nama. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. Cek urang Inggris menara. Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. Ya momom. Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu kene. Eta barangna mah. Barang nama benar. Heubeul. Brai panon poe ti bulah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. Nyante. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh nya. Tapi ku braina panon poe ti bulah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat. Teu. Adil we. Tukang beca supir angkot kacangan. Sugan ustad we wungkur dicaangan ku panon poe teh teu. Ayo ojek mah teu. Adil deuleu. Eta rahman poe teu men. Jeung eueuh nunutan deui. Teu aya kitu kan. Nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge. Sakit Sia onaman sok nunutan. Ah, boro-boro wake jeung teu digawe, tak kenara. Sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah. Tawaf we, tawaf. Ngapoe, ngapetik. Bumi nawapan panon poe. Teu ngarasa bosan. Teu teu boseneun. Teu ngarasa capek. Cicing dina habitatna. Masih cara sia cicing teu betah, lelempangan teu betah. Hees nyaring, nyaring hees. Lapar seubeuh lapar deui. Diogo sia mah da. Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh. Tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing. Aku bahas sampe. Cicing di dinya sampu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan. Tapi ngagedean. Cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian. Nah aya hirup nu lelempangan pi ka guna. Oh, sing era ku sampu era. Nah teu era. Era ku sampe teh bener. Sampe mere ka manusia. Manusia. Meuli cara nanti boga bala-bala 2. Kitu. Cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah Bebas kreatif. sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi Betul. tiada hari tanpa kreativitas Kreativitas. peh dekolaborasi jeung naon ai seni bebas Ai bahan pimajueun mah bener. ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor Obor unggal juru. teu listrik obor ngabebeula geuning ngajuru sinden dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus dabeuh teh liang irungna teh harideung. Yang irung jeung bujur teh harideung. Heeh. Ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bedituna patroma. Jeung sound system. Ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih. Canggih. Baheula mah toa oge ek-ekan. Toa ge baheula memberi akina ge. Sok. Anu teu bisa dirobah mah Quran.
Oh henteu Quran mah Kang. Ai wayang masuk we kanya asal kapake ku masyarakat. Ya, Kumaha sangkan hirup, sangkan baju. sangkan mararajo tingkatkeun. Baheula mana zaman Abah mah atuh da euy Naon Kang? angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung. Ditanggung. Gamelan teh nu ngajemput teh. Hayang kana ringul. Nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we Bona, goong. panerus gampang sakitu. Padahal ti ditu nama komplit. Komplit. Malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu. Di Sumatera mah geuning ditakolan. Bonange tilu gini kan. Larasna ge beda geuning kumaha geuning. Urang Padang we. Orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo cenah. Oh gitu. Mending eueuh Ngigeulna teh meuni eueuh peta nih kitu we geuning rasa. eueuh kreasi. Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangan teh tuk-tuk. Di Aceh tinggal hiji. Hiji oge geus beulah, gimana suarana teh teh halus. Bajarkeun teh cenah, oh di Sunda mah pan larasna loba. Wah, Di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. ya. Pelog salendro, Pelok Jawa, pelog jawar, tapi Sunda mah pelog pelok salendro, sorok pelok, sorog pelog, pelok jawar. Jawa. Naon deui? Madenda. Manalungan, Madenda, Madenda, Mataram, Mataram, Liwung, Liwung, Dok-dok. loba tah. Halu. Tak eta teh bukti sejarah. Sejarah. Yen urang teh nagara baheulana. Tuh, zaman pajajaran. Heuh nagara teh boga bahasana, boga budayana. Boga budayana. Da aya basa Sunda anu hese di basa Indonesiakeun. Lain hese meureun teu nyari. Teu geunah didengena oge. Model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Pek basa Indonesiakeun teu ngeunah. Air netes. Aya oge nu ngartikeun pikamekeun ni. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok. Padahal lain si sinirad mah. Anu pecak murid salira. Nya Laras kulang. bebas berkembang. Bebas. Seni mah Bener. gitu. Jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun. Da ayeuna teh ampir-ampiran deuleu jati ka silih ku Junti. Bener. Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. Tina daharun makomo. Mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. Mung Di kabaya wewe tembung. Heeh. di kabaya. Ayeuna mah ning awewe oge barudak tong boro eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurunganna teh kadeuleu. Kadeuleu. Turun tina motor teh bujana musit. Musik. Leung lamun teh sing kayoan mah. Leung mun bos. Ari akang resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munape ka ieu. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Gitu. Lain. Ya jodoh mah teu naon. Meureun diwarah ku aing. Di warah meureun sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa. Naon hartos saya. Heuh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Jo nanyakeun sama teh nyaho meureun nya. Ada Nu mata kudu dek ngaji ge kitu. di kaler mah teu di warah nu kitu. Di kaler teu di warah nu kitu mah tak abdi aneh. Cek aing oge. Kudu loba gawe teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman.
ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokah. Balik lempang, balik Betul. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing. Naon dimitoskeun dari akang Dimitoskeun dibid'ahkeun, dikaradial ditahayulkeun. ya animismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di bajuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan. Tah ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi. Karunya Bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, tulisan ku basa Arab. Leucir geuning ku minyak seungit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ari para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun teh. Murukan kituna meureun. Marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena. Da eta bisi tinggal ka jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya anu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Caina dipake mandi ku maranehna nya. Nya dari num. Karunya. Komo bulan mulut memperebut. Karunya aing waduh. Mun nya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Allah Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. padahal parte eta Cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. buruan ate teh kamaran Nu matak Semar mah teu di baju, hartina lain teu boga baju. batik Ulah di aku sagala rupa oge. Nu matak ieu nama bapa aing tah ieu. ya nah ciga Aing hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye. naon we kejog di neraka naon we kejog Oh, da doraka teh aing atuh. aing ngomong janji Bandung Bapak doraka Sabab Gusti moal ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. ai beki doraka wa ka jelema kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wa babu di Bandungan lagi pika keuleun oke jeung Untung Bapak kana sungut. Mun kana baju geuleuh. jadi we punung kalau tidak eta babasaan teh kamana karep Bapak dorakati anak Moal. naon Kurupuk kecicing. Bikeun ka anak maneh keju. Usaha. usaha teh Anu milu usaha teh. Mending ngagebog tukang kurupuk. usaha teh Tukang kurupuk molotot teh ka aing. Padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy. sarua Didoakeun jeung payu euy ya. amin Aya. tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh Rancatan. Naon teh? sora naon akang sora salep Anu dangdang teh jam 10 keneh. sada sora bango Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. heeh Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. eta Hah? pageuhan beragama teh Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mangandon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. heeh bener Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. da kumaha ari aki-aki Ai adan geuning karunya. Aduh,
aya leuwih naning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mun aja euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir. Pala wargi subuh ning karunya. Gugahkeun budak. Gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar. Koho mun aja euy. Kacai kira abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Ai dipaok teh ku incuna deui. Sadar dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akang? Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yo mau ke situ teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beureun. Jo jetrek karena pengeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh puguh we nu parwasa mah locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panyaya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nek euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai pangijeun masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma mereka. Trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot ini mereka. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri mun dina lagu. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh, geus Asep Show buka. Ngesan Asep Show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu menang di gedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jo kerelak ke HS. Lain beuki HS lah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Koreja teh mun teh. Joko kocok we. Heeh, nyoko cai Allahumma lakasyumdu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, saur henteu. Tapi kuat puasana mah. Kuat. Anu ka jam 11 maot mereka cenah mah. Salatri Alah karunya aing. watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, oke karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu geuning nya. Bener. Meureun beak, meureun
ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal ke kedua cau egu gulutukan ini aya opat siki kudu sampe we suuk ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang kebarasi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawan beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya beureum ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna kanjeng ieu we sampe 2 deui kulum sahu we 4 setan masinis amak kajleng teh eta mah wah turun mau panunggu berongbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we terus pakai gitu Umur. tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu kana itu mah deuleu akan ayeuna mah orai-orai ge diralaan ieu di alaan da kenging padahal teu kudu hese ngalah orai mah nah mawa kerupuk we 2 blek di kamanakeun ya Kang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing da teu dahar nunungan orang kunaon Bangun ya. oh iya iya Mohon kang kitu nuhun nya Assalamualaikum. Kang. Nuhun. Assalamualaikum. Salam